Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wilujeng kasadayana. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Dina pembahasan pelajaran bahasa Sunda, ayeuna urang ngabahas ngeunaan kalimah pananya atau kalimat tanya. Nah, naon atuh kalimah pananya? Nyata kalimah anu eusina nanyakeun hiji hal, menanyakan suatu hal yang harapannya kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalimah tanya itu atau kalimah pananya itu nyata kalimah anu eusina nanyakeun hiji hal. Apapun itu. Nah, kalimah pananya atau kalimat tanya ieu ngabogaan ciri atau ciri-cirinya kalimah pananya teh nyaeta hiji ayat tanda tanyaan. Biasana kalimah pananya atau kalimat tanya itu di akhirnya itu ada tanda tanya. Nah, itu tanda tanya. Nah, kalau ada tanda tanya ini berarti kaasupna karena kalimah pananya. Ya, termasuk kalimat tanya. Nah, nu kadua ngagunakeun kecap pananya. Jadi menggunakan kata tanya, ngagunakeun kecap pananya atau napi menggunakan kata tanya. Nah, ayeuna kata tanya atau kecap pananya nu kumaha wae. Nah, rupa-rupa kecap pananya atau macam-macam kata tanya. Nah, di antarana aya naon, apa. Jadi naon apa atau apa eta teh kecap atau kata yang digunakan dalam kalimat tanya. Nah, naon atau apa ieu digunakeun pikeun nanyakeun hiji objek. Bisa benda atau tumbuhan atau hewan. Aya saha. Nah, saha atau siapa. Berarti nanyakeun subjek, orang, manusia. Saha nu miluan pasanggiri pupuh. Saha anu ngiringan futsal. Naha, nu katilu aya naha. Ai naha teh kenapa, ieu sarua jeung kunaon gitu tah. Hampir sama sareng kunaon. Nah, naha kenapa? Naha ceurik. Kenapa nangis? Naha teu miluan? Naha teu milu ka Garut? Kenapa enggak ikut ke Garut? Iraha. Iraha teh kapan, menanyakan waktu. Nah, jadi iraha teh menanyakan kapan, menanyakan waktu. Iraha Bapak mulih di Bandung. Iraha Bapak angkat ke sekolah. Iraha Dani angkat ke sekolah, berarti menanyakan waktu. Kumaha, bagaimana. Kumaha teh bagaimana, menanyakan kondisi atau keadaan, atau menanyakan cara menggunakan sesuatu. Kumaha carana ngahurungkeun laptop. Nah, kumaha carana ngahurungkeun HP. Kumaha ayeuna damang. Nah, berarti menanyakan kondisi keadaan. Kumaha damang, bagaimana, sehat. Nah, sabaraha teh kata tanya nu digunakeun untuk menanyakan jumlah. Jadi sabaraha teh menanyakan jumlah. Sabaraha gaduh artos teh. Nah, sabarahaan sapatu futsal teh.
Mana, nah mana mah menanyakan wujudna, mana duitna, mana aratosna, menanyakan wujudna. Gitu. Mana HP, nah, di mana, nah di mana mah berarti nanyakan tempat, di mana, jadi di mana mah menanyakan tempat, di mana tempat pencak silat, di mana ayeuna futsal, kamana berarti kemana, bertanya kamana, tujuan, kamana, ya. Saya kamana atuh, menanyakan tujuan, kamana Dani amengna, kemana Dani mainnya, DST jeung sajabana ti eta. Jadi aya sababaraha kata tanya anu digunakan dina pertanyaan atau kalimat tanya dina bahasa Sunda. Sok kuhidep hafalkeun naon wae anu kaasup kalimat atau kecap pananya atau nu kaasup kata tanya. Jadi ieu teh kata, jadi naon, saha, naha, iraha, kumaha, sabaraha, mana, di mana, kamana, kunaon, ieu teh kaasupkeun kana kata tanya anu digunakeun dina kalimat pananya dina bahasa Sunda. Tah ayeuna sok buka buku paketna halaman 38, sok dieusian ku hidep. Dieusian di nomor hiji dugikeun ka 10. Titik-titik nu teu milu upacara poe Senen kamari. Nah, berarti di dieu naon? Naon, saha, naha, iraha, kumaha, sabaraha, mana, di mana. Nah, sing anu pantes di dieu nu mana? Titik-titik nu teu milu upacara poe Senen kamari. Nah, contohna saha nu teu milu upacara poe Senen kamari. Nah, berarti dia nu titik-titik bumi bumia teh. Nah, berarti naon? Saha, naon, kumaha, di mana, iraha. Nah, besok ayeuna dieusian ku hidep di nomor hiji dugikeun ka nomor 10 nya ngeunaan kalimah pananya. Jadi ayeuna teh urang ngabahas ngeunaan kalimat pananya. Nah, sok dieusian halaman 38 nomor hiji dugikeun ka nomor 10. Ditulis dina buku paketna ngangge patlot atau napi pensil. Nah, itu dina pelajaran bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.